Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan ngurek belut. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan ngurek belut. Sabada kukurubutan di jalan satapak anu rembet aya kana satengah jamna anjog ka hiji padataran di landeuh sawah ngampar. Manjang duka tepi ka mana da terus mengkol kahalangan ku gawir jeung tatangkalan. Ari lebar nama masih katuturkeun ku panon. Tungtungna teh di watesan dapuran awi jeung tatangkalan sajena. Ieu teh anu disebat walungan purba teh apa? Cek Jang Ramdan. Saurna di handapen pasawahan teh aya walungan anu masih ngalir. Matak sapanjang pasawahan ieu mah henteu sesah cai. Dikali sameter dugi ka 2 meter oge cai teh tos ngaburial. Palih kawetan mah malah henteu kedah dikali oge pating burial. Di ditu di dieu di tengah sawah teh seueur ciseke. Matak sawah ieu mah ledok pisan. Nu penting mah sanes ledokna jang, tapi belutna rea. Tempas Pak Kamsi. Puguh deui belutna mah, Pak. Hayu weh, urang cobian. Is, tong rurusuhan cek Waridwan. Uwa mah lempang sakitu ge asa rincug ieu bitis. Ongkoh ieu teh asa karasa murilit beuteung. Mending muka bebeklan heula yu. Sok lilinggih di dieu, Jang. Kuring seuri ngodok HP. Kakara ge 2:30. Nya panas keneh jam sakieu mah. Sabada asar we urang mah turuna. Cekeng teh bari nunda rangsel. Ngan kuring anu ngagandong rangsel gede mah bebeklan sararea apan dihijikeun. Nasi bungkus dibagikeun, botol cai dipurudulkeun. Jeruk jeung apel pamekelan Bu Kamsi dikaluarkeun. Nasi padang sagede emuk teh ngan sakoteap. Duka pedah lapar, duka lantaran beuki. Kuring mah jeung Waridwan terus ngarongkong apel. Sedeng Pak Kamsi jeung Jang Ramdan mah ngalurkeun senjata pamungkasna. Rokok jeung bensin. Cetrek bensin blenyun udud. Pak Kamsi mah nyodotna oge sok rada panjang. Atuh palebah ngaluarkeun hasep make dibarengan ku sora sepuh. Cenah mah pang nikmatna ngarokok teh palebah sepuh. Natea hanjakal nyawa payayat tengiringan cek Jang Ramdan. Nya lamun aya payayat mah ayeuna teh geus susuguh jeung mapatkeun jang jawokan. Tembal Waridwan. Atuh, sararea sareuri. Nya grup ngurek di komplek Bandung Linggih Asri teh sanya nama aya kana 7 urangna. Anu disebut grup ngurek teh anu resep kana ngurek rada kamalinaan. Salain opatan anu ayeuna kukurubutan ka wewengkon Paleuweungan Majalaya oge aya payayat Pasip jeung Mang Heri. Ngan anu tiluan mah aya halangan. Ari kuring duka kumaha kana ngurek teh. Ti leuleutik resep pangalaman di sangut belut mimiti saacan sakola. Meureun umur 5 tahun atawa 6 tahun. Masih inget nepi ka ayeuna basa keur kuliah. Kungsi nyobat jeung Abah Suatma
anu umurna 60 tahun, tukang cukur DPR alias di bawah pohon rindang di Dago, lantaran abah suad mama leuwih ti jago kana ngurekna cekuring mah. Basa pindah ka komplek Bandung Linggih Asri, asa jol-jol betah teu pira mimiti nama panggih di sawah tukangen komplek jeung Pak Kamsi. Panasaran mimiti nama keur kukurilingan ka sabudeureun komplek. Geuningan tukangen perumahan teh pasawan satungtung deuleu. Pas sore kuring mah mapai-mapai galengan bari nyakuan urek. Barang manggih liang mah nya terusna nagog. Harita teh hujan ujuk-ujuk ngagebret. Kuring nyiuhan di warung kopi. Kabenaran Pak Kamsi oge nyiuhan. Tungtung nama ngobrol we ngeunaan ngurek. Panjang lebar. Cenah, bapak-bapak anu raresep ngurek teh sok ngarariung. Engke diwartosan pami ngarariung, pokna teh. Ku pangresep mah henteu lila oge kuring akrab jeung grup ngurek teh. Biasana lamun malam minggu atawa kabenaran Pak Kanci sok silih bejaan pikeun ngariung. Tempat nama henteu matuh. Sakapeung di Bumina Waramdan. Pak Kamsi, Pak Yayat, di imah kuring oge mineng. Kitu we saha anu siapna pikeun nyuguhan ala kadarna. Lamun ngariung aya 2 perkara anu jadi bahan wangkongan. Kahiji ngarancanakeun isuk arek ngaprak ka sawah mana ye. Kadua henteu aya pisan rencana ngaprak. Tapi ngawangkong perkara ngurek anu rarasaan mah henteu aya anggeusna. Biasana ngawangkong teh sok dibaturan ku wayang beunang ngadownload jang Ridwan tina internet. Ari bahan ngawangkongan mah naon wae ngeunaan ngurek. Kabeh anggota grup mah kungsi medar pangalaman mimitina resep kana ngurek. Atuh terusna naik kana pangalaman-pangalaman ngurek anu inget wae atawa anu rada aheng. Tah, lamun seger ngawangkong teh heug aya dongeng ngurek anu aheng. Kabeh anu ngadengekeun sok kekecerek. Minangka panghormat ka anu ngadongeng. Sok terus ngalaluarkeun duit. Aya anu 20.000, aya anu 30.000. Duit anu ngumpul teh sanyana mah hak anu ngadongeng anu dianggap aheng teh. Tapi dah tara disakuan. Sok terus jadi lalawuh tambahan. Ieu mah ngarah leuwih panjang deui we ngadongengna. Kumaha upami urang tambah deui ku nasgor, martabak, kopi jeung rokok. Kitu cek anu dongengna aheng teh. Atuh purah breng-bengna mah apan aya Jang Ramdan da manehna anu pangbudakna. Kakara 2 dongeng sanyana anu diaku aheng ku sararea mah. Kahiji dongengna Pak Yayat. Kieu dongengna teh. Meureun imah kolotna aya urut lisung. Ari narapi pare meunang nutu sok matuh ka solokan saat. Solokan teh cenah luhurna mah katingali huut. Tapi ari handapna mah leutak. Mineng kacaritakeun anak hayam leungit sanggeus ulin ka urut lisung teh. Diintip we cenah ku Pak Yayat teh. Ari pek teh di lebah solokan saat teh unggal aya anak hayam kadinya aya anu nyurungkuy. Ngan sakilat cenah aya anak hayam teh aya anu nyamber terus ngabebes ka jero solokan saat. Harita keneh dijieun urek tina paku beton. Eupana anak hayam urek teh ditalikeun kana suku hayam. Hayamna dicangcang deket solokan garing teh. Diintip we cenah bari
tali anu dipanjangan teh diceklan. Mimitina huut luhureun solokan teh cenah oyag. Terus aya anu nyurungkuy. Teu kanyahoan cenah nyamber nama ngan barang tali kabetot ditahana oge kuduaan. Aya kana 4 jamna pabetot-betot oge. Tungtung namah dikali horeng meulit kana akar selong. Atuh belutna sagede bitis teh. Lain heureuy. Dipais ka bagian nepi ka tatangga. Basa carita eta didongengkeun sarerea nganggap aheng. Sungsong salambar 20 rewan kahareupeun payaya teh. Anu sering ngagak-gak sugema pisan. Dongeng kadua anu kapilih teh nyaeta dongeng kuring. Lain dongeng kuring sabener nama, tapi dongeng Abah Suadma. Cek Abah Suadma, ngurek mah henteu kudu di sawah, balong atawa situ wae. Di handapeun tangkal kai oge bisa, asal taneuhna baseuh. Baheula di tukangan gedung sate ayeuna raya tangkal kai gede. Abah Suadma manggihan yang segede pingping. Liangna nya henteu katingali da kahalangan ku jujukutan. Abah Suadma yakin eta teh liang belut. Tapi kumaha ngurkanana liang segede kitunya. Lantaran penasaran, urek ngahajanyeun anu gede. 2 urek malah dihijikeun. Eupana henteu ku bancet tapi ku bangkong. Pas sore urek teh diasupkeun kana liang. Talina dicangkredkeun kana pancuh. Isukna subuh-subuh bada salat subuh diteang deui. Maksud teh dina nyanggutna oge ngarah teu era ku anu daratang gawe. Nyawe tali urek teh geus kabetot kana liang. Pancuhna ge nepi ka doyong. Maksud embung kabarangan teh geus der pabetot-betot mah geuning henteu bisa. 2 jam teh henteu anggeus. Tungtung namah pagawe Pemda anu mimiti rabul ngarogrog ngarempokeun. Malah aya anu nyelangan manteng urek sagala. Sanggeus 2 jam leuwih meureun belut teh rada leuseuh. Unggal merean saeutik ditarik teh henteu nyodot teuy saperti mimiti. Tungtungna katarik kabeh logodor teh sagede pigelang leungeun kolot. Atuh anu lalajo teh surak. Sawareh ngabantuan ngagebuk belut anu motah. Saenyana loba dongeng ngurek menang belut gede mah. Malah aya anu cenah menang belut sagede tangkal kalapa. Tapi saukur ngadabrul wungkul. Henteu kaharti ku logika. Jadi dongeng anu dianggap aheng teh anu dihormat ku sararea mah. Dongeng anu asup akal. Henteu mustahil kajadianana. Tah, basa ngaprak opatan ka Majalaya teh balikna teh dioleh-olehan dongeng anu aheng. Nya mimiti nama ngurek teh di sawah. Henteu nyalahan pamanggih Jang Ramdan di sawah anu disebut Walungan Purbatea. Loba pisan belutna. Sakapeung ngurek teh henteu nangtung. Da ukur gese sameter aya liang anyar. Bari unggal liang teh nyaranggut. Pakamsi mah meunang 10 siki sajam muriling teh. Ngan hanjakal belutna paling gede sagede cingir. Lolobana mah malah sagede nyere. Lain bohong. Paingan Jang Ramdan ngawadianan ti mimiti. Nyandak urek alit da di ditu mah seueur belut jarami. Jang nya belut nama seueur darolog deui di eupanan cacing oge. Cek Pakamsi basa nyalang ngarokok bari tiuk dina galengan. Tapi bapa mah hayang anu rada manteng ieu teh.
Segana di balong oge seueur belutna di daerah dieu mah. Tos jarang balong di dieu oge, Pak. Tembal Jang Ramdan anu sarua melenyun heula. Aya oge balong. Di balong eta we yeuh. Keun we anu duaan mah sinaan teu ngalaan belut jarami. Tapi basak Pakamsi jeung Jang Ramdan naik mah di sawah, kuring jeung Waridwan oge nuturkeun. Jang Ramdan ngagandong rangsel bebekelan. Sakalian kalembur bibit teh wae atuh Jang. Cekeun teh bari ningali HP. Tuh, tos hampir jam 5 geuning ieu teh. Mohon, da balong mah caket lembur, Pak. Tembal Jang Ramdan. Rencana teh apan rek ngendong di bibi Jang Ramdan tah. Isuk rencana ngaprak saanyana mah. Nyawe balong teh lega jeung sigana geus aya umuran. Lain balong menang ngali sabulan 2 bulan kamari. Pakamsi mah terus sisingkap jukut di sisi balong. Kuring jeung Waridwan mah nyelang heula masek jeruk. Ari Jang Ramdan kalah nyerangkeun ti kajauhan bari melenyun udud. Tah ieu kakara disanggut belut. Pakamsi ngagorowok. Diseret teh nyawe kenurna mani manteng. Kuring jeung Waridwan nyamperkeun. Kabita geus ningali pabetot-betot jeung belut gede mah. Wah mah wani naktir da engke wengi asal ngajaran ngebetot belut balong. Cek Waridwan. His, sok teu rame nanaon teh. Tempas Pakamsi bari ngehehe. Sigana di balong ieu mah seueur wa. Da teu aya tapak anu ngurek. Duka sabaraha menit Pakamsi narik ulur urekna. Tungtungna mah belut teh leuseuh meureun da terus merean bari henteu metot sabedas tadi. Gorentel teh belut sagede inung suku kolot. Pakamsi kasisi bari ngahaha bakat ku bunga. Belut anu kegorentelan teh diketing sababaraha kali oge leuleus. Hei, teu meunang ngurek di balong dewek. Aya anu ngagorowok di tungtung balong belah kulon. Tang tuwe ruas. Tadi nama nyangka anu ngaheureuyan. Tapi barang kareret aya anu ngageding. Nya oge lempangna siga anu ingked-ingkedan. Kuring keruung oge. Banggarawas yah ngurek di balong dewek. Pokna disanggeus deket bari tutunjuk ka Pakamsi. Aduh, punten wae Bapak, ngiring ngurek teu wartos. Waridwan anu nembalan teh. Dipelakan belut di balung dewek mah deuleu. Kadikeun eta belut teh. Sarerea ngaharuleng buguh ka karangalaman seumur-umur aya balong dipelakan belut. Jeung anu ngurek dirampas belutna. Ari kuring gancang ngadedekeun topi da puguh kungsi wawuh kasih Bapak eta teh. Sirahna beuki botak, rambutna ngan di sisi. Hideung ngan teu rata mulasna. Dahuisna mah anger ka tembong. Bibirna jable, semu gararing. Pameuteu we siga anu barareuh, siga anu gering. Kieu we atuh Bapak, kumaha upami ieu belut teh dipeser ku abdi Rp5.000. Unggal belut anu kenging ti balong ieu abdi mayar Rp5.000. Cek Waridwan. 10.000 kadiekeun heula duitna. Tembal si Bapak eta nu boga balong. His, teu puguh atuh. Pak, apaan teu acan puguh kenging sababarahana oge. Waridwan ngahehe. Pasti ngarasa lucu ku pangalaman poe ieu. Kuring ngilu seuri. Seri maur, dasar jelema hawek. Nyangkana teh ngan duit anu bisa nyugemakeun hirup. Belasan tahun ka tukang kuring kungsi wawuh ka si Bapak eta. Sutardi ngaranna teh. Kungsi jadi pejabat di Kabupaten Bandung. Jadi kabid sejarah. Kungsi menta tulung ka kuring nginjem bendera perusahaan pikeun nganggeuskeun proyek
manehna anu magol. Upami ieu proyek teu direngsekeun enggal-enggal Pak Kabid biasa dipecat, cek stafna. Da puguh waktu samporet diuruskeun proyek teh make bendera perusahaan anu kuring. Nah ringgeus rengse panggih ge jeung kuring embung ngan nitipkeun duit ka stafna 250.000 keur ngagantian ongkos. Sanggeus dipaksa daek ngagantian ongkos urus susuratan. Ditanyakeun sewa bendera mah ukur ngabalieur. Da teu aya perjanjian nanti tadina pokna teh. Tang tuwe kuring bingung. Kakara manggihan aya anu nginjem bandera, perusahaan lain nginjem meureun istilahna da sagala diuruskeun ku kuring. Tapi henteu mayar sewa-sewana acan. Apaleun kitu boga bendera perusahaan teh kudu mayar pajak tahunan. Ayeuna kaalaman deui. Sapanjang ngurek teh pikiran mah hulang-hulang. Sakapeung seuri sorangan. Aya geuning jelema siga kieu. Matak basa Pakamsi meunang deui, Waridwan oge meunang. Kuring mah nyamos tadi sanggut-sanggut acan. Geus sore bayar eta belut. Menang sabaraha hiji? Cek si bapa teh. Katingali di belah kulon siga aya anu nyusulan. Waridwan jeung Pakamsi nyamperkeun. Menang 5 belut teh. Teu loba Waridwan ngaluarkeun duit Rp50.000. Bapak kemana wae? Ku abdi dipilarian. Tong jalan-jalan ke tempat kieu. Cek anu nyusul sanggeus deket. Manehna unggek ka Pakamsi jeung Waridwan. Kumaha upami bapak kacugak? Saur dokter, apan raheut sakedik oge bapak mah tiasa parna. Diabet bapak apan teus acan sae. Hayu uih ayeuna. Tah, pangalaman eta anu dianggap pangahengna. Salila ngurek teh basa didongengkeun ku Waridwan ka grup ngurek. Sararea sungsong nyimpen duit Rp50.000. Angger we anu aheng mah kalakuan jelema nya, cek Payayat. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti simkuring Ujang Comro anu ngeunaan ngurek belut teh. Kahiburnya. Atur nuhun atuh atos kahibur mah. Atur nuhun pisan ka palawargi Ujang Comro atos manco atawa nongton ieu konten Ujang Comro. Mugi aya mangpaatna ka palawargi. Tiasa ngahibur ongkoh oge kitu aya. Nya karesep kanu dodongengan Sunda gitu. Mohon atuh engke dilajengkeun deui di sesi danget anu sanesna. Mangga atuh nya Ujang bade pamit la. Mangga atuh hatur nuhun. Bade amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.